Banglus lampahipun Astra jingga halu mampah metu alas manjing alas Kang Samyam Raja Desa mapai jungkrang mipir-mipir pasir nulung kawi ya eta nampi pancen tikers napi kenyangakeun layang kasawarga Maniloka perjalanan anu sakitu rumitna tunda lampah eta geus kacarios di hiji tempat dah anu matak geuman wah matak pika keueun daya sanes ieu teh rombongan begal-begal sakur jalma anu ngaliwat jadi mangsa manehna malah lamun teu mikeun harta kakayaan dina harti bakal balik ngaran leres tega moal boga rasa dosa dina dirina teu boga rasa dosa dina awakna dina nandasa batur geus teu aya hati nurani itu halu mampah jigra-jigra pengawakan jangkung geuris Mardada hege sapa medale pun tindak gendengane pun bendrong lah dia dulur-dulur nu sarasip gula coba apruk rungkun papai anu bala dah talungtik hiji tempat anu sakirana bakal jadi lar-lar liwat jelema saha nu ngaliwat ka dieu dina harti jadi mangsa ieu gudang geus kosong geus runtang aya urang teangan harta kakayaan gula Cipelang cipangayaman cimanu parigi deui rek pulang ka mamalangan dia terbalik deui hiburan kieu aing tidak kumaha maparerkeun we sieun stres sing loba hiburan we urang mah aing loba kabingung mah lapangan kerja sempit wah geus sempit ayeuna mah kula ekonomi awut-awut ya apung-apungan apung-apung bebelieun capung-apungan bebelieun mararaha benar jadi supir pangabutuh nyedek di imah jadak tuntutan di keluarga terus-terusan jadi tentara pamajikan hayang diri bonding pemajikan yang diri bonding can anak teh ada teh anu kolot anu ngora yang dikreul lain rupa-rupa kayang nanya pageris anak nu cika hayang mio nu cika nu kadua hayang komputer amuing eta tuntutan nepi ka kitu aya nu nu katilu hayang laptop Allah canu awewe naon teh kahayangna cita-citana hayang jadi hostess alus luhur ai hostess naon aing teu ngarti pejabat tinggi teh pejabat tinggi bukan teh ketua DPR hari usaha nganukur kieu jeung kieu aing aya hasil aya henteu pan da geuningan batu menta ka batur teh ai menta mah asa dijajah geuninya aturan nya jeung era we asa nyentuh kana hate ai di penta teh asa dijajah ulukan teh dina marena geus teu ridho teh nya tapi lamun teu mere beutingna ku aing digarong beutingna digalaksak cenah mah oh rezeki teh ladang tinu kitu we nu dihakanan teh geus panasieun beuteung lainnya tapi
tapi parendene kitu da puguh kumaha atuh aing kudu hasil poe. Itu ku pangabutuh atuh. Gara pek pikir ku maneh. Rasa ilo bapak kabutuh mah. Sok rada poek pikir. Kieu teh mapan pamajikan teh bosen. Dua nana minta diserahkeun. Oh ayeuna teh. Dicabut ku mitoha aing. Ari geus aku diparahan. Boga salaki teh sia teh kanu kabega. Tingalikeun bulan hareup mitoha aing. Aduh di kumaha teh. Temok poe keur heuai. Dabonganna pamajikan aing mah garek didudut. Tah eta teu ngeunahan ku mitoha teh. Atawa pamajikan aing payahan heula bigeun ka mitoha. Ulah Kitu urus. Cenah eta ngambek terus-terusan mitoha gelut aing jeung mitoha teh naon. Nepi ka kitu tah mah. Marukana pati-pati paeh oge aing teh naon ah. Aing geus gelut jeung mitoha mah. Oh teu Pak. Geuning jelema teh aya bosenna nya hirupna teh. Abong kena aing teh mayar goblok sia teh. Tolong ku kulutus. Mata payunganan sakan urang kahujanan kumaha nulunganana kan urang ayeuna ayang di mana Lamun aing ngagrup nyen banyet alusnya nya. Wah bro loba nu manggil ya, Bang. Da gariga nama geus pas gini. Geus pas dari patokan Nganjing butuh teu pas teh. Mun pangabutuh hayu buru-buru tutur ka deui. cari kaya tenang aja bangun di astana nu goreng biar sasumana kapan semangat Sekarang wanita dapuran awi. Aisan baledog. Dong babaledogan goblok wani maka dia sia. Dasar mau baledogan teh mo.
kudu gentleman hirup mah deuleu benar kumaha lamun kena ka legislatif walaupun kena ke DPRD saya di mana tak gendong kemana-mana aman berat alah lain kemana-mana dengan membawa budak we atuh ngari aing kudu membawa ucing lain mun urang mah pikeun ka indungna pan indungna teh maot namanya nguping maut nah kunaon maut mah ngaramet nah ngaramet make teu jeung maut make celana jero nah wake maut bobogaanana kulentah aya 17 mah meureun muni nyepot digemrong lentah heeh marukana gudang terasi meureun ketempor teh kembu burukan sale eta lentah tina sagede-gede rokok nepi ka sagede-gede inung suku meureun pamajikan aing teh beakeun getih jadi we leuleus nya pasti atuh ai loba-loba teh digotong ti sawah teh dimandian ku aing naon panyakitna cik nya pariksa ai breh teh dina bobogaanana nepi ka ringuy nepi ka nyocok lentah meni aya 17 na muing paingan atuh ampun nah atuh pajikan ceplok ke ku aing didudutan babari da geus mararontok tepati nyepot teuing meureun eta nu ka 18 nama hese teh didudut teh da begang kene wah digunting ku aing ai jerit teh pamajikan ngambek kumaha jeritna teh lain lentah eta mah anjing ai sia teu apa kawas nu teu wau alah padahal ngaminggu ge katempo teh pansok dilongokan eta ku sarimag jeung lentah nya beda rada geunteul saeutik sarimag teh lanyedna heeh ada geus buka anak opat abah naon ya lanyet ari emak teh ka mana abah nanyakeun indungna aya pan maot baheula ai maot teh naon maot teh dicana ku Allah oh jadi Allah bogoheun ka emak sia mah oh udah supir elap Allah teh nu nyiptakeun urang anu ngajadikeun indung maneh anu nyajadikeun maneh Allah teh heeh ngajadikeun kaum muslimin wal muslimat ngajadikeun minal aidin pananjeuna heeh Allah teh heeh atuh urang ka Allah yeuh dek naon sia teh urang ka emak engke ge katuturkeun ku aing kumaneh sareng ge bakal engke ge katuturkeun abah naon mending kurang ka emak urang ngenong di emak meureun Allah mapan beunghar aduh rek barang peda ampun emangna Allah teh supir elep nah sia teh kabina-bina teuing ada budak apa aya Allah lega sawahna aduh ampun lain lega deui kabeh ge nu kagunganana teh ayeuna disarwakeun jeung atuh urang minta beas atuh tobat ada budak atuh baru kadaya di kieuna meureun nu matak maneh cing bener ge ulah nurutan bapa maneh ke bakal ka sawarga Allah bakal nikmat hai di sawarga aya balong apa ujang aya nguseup ulah sarwakeun jeung di abong dunia pikiran anak-anak ada budak kapuraeun ngomong kage katuturkeun ku urang bakal maot sarara oge urang teh heeh atuh meureun ujang teh kudu kumaha lamun hayang maot hayang sampurna teh kudu daek ngaji daek salat ibadah ibadah ai salat teh kumaha wah
Oke urang tanyakeun heula ka kiai da aing oge teu apal. Mana lagi sekali-kali aja. Kapok aing ngabareta oge salat teh dicarekan. Nah, make jeung kapok. Ih, so. Aing teh hayang guguru salat. Yo cenah tuturkeun. Ceuk guru teh. Kitu. Ai perbah awe salam ditemalan ku aing. Cek guru teh assalamualaikum warahmatullahi aing teh tukang teh waalaikumsalam sugan teh moal ngambek nya heueuh atuh tong ditemalan ai perbah ruku soek calanana teh sampingna sarungna pan geuning teu make kolor salatna teh guru teh jarang make kolor Allahu akbar barawak teh meuni katempo kabeh aduh bobogaan eta imam kumaha teh aing pan kaget baca nyaho salat ceuk aing teh alah muni gede alah muni hideung eta guru aing meureun bakat tinggu amak keur salat oge ngomong hideung oge ciptaan Allahu akbar eta kudu ditemalan make nejeh ka aing aing sugan aing salat teh kudu nejeh deui aing ka tukang gor teh di masjid garelut alah kabayang nepi ka paburanta kabayangkeun di masjid gelut aing gara-gara nepi ka diusir nepi ka dikakat na masjid lain tempat ibadah tempat karaman gitu apa naon mata kudu dek ngaji ge kitu tah ulah awam teh kana agama teh cing apa kana huruf hijaiyah huruf hijaiyah teh alif ba ta sa nu kitu alif keur ngagambang ari alif teh bisa dibaca a i u lamun hayang jadi a teh dijabar lamun hayang jadi i dijateng naon atuh dari urusan hayang jadi u dikaltim dari urusan provinsi belenggu bapak teh eta awam sok ku abah bacana ku ujang etanana sok atuh ejahna sok alif jabar a alif jri alif psu sok a i u tah kitu benar oh kitu heeh aya abah bisa nya heeh lamun hayang jadian make nun dihareup cuma contohna alif nun mati jabar an halus dah lain halus alif nun mati katabrak naon dan nun metara ulin ka jalan atuh tara ameng ka jalan buku nun meminang ulin ka jalan geuningan bebeja heula ka indungna teh ma nun bade ameng ka jalan nun neng menurang nur eta mah lain heeh atawa ditangwin alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif tangwin psun anterkeun aninun mun bodoh pisan b jabar ba b jrb b psu bakaka babibu belengong jauh-jauh karena bakakak nah anak-anak tapi ngeunah aing dicarekan ku anak ku anak pada kitu ngeunah apa dicarekan ku anak ngeunah heuh ke dipaehan atuh langkung raos kitu mah pieuran aya dipaehan budak kitu ai budak nepi ka 7 kitu teh B tangwin jabarban B tangwin jerbin B tangwin psbun bantingkeun ban bin bun kumaha maneh we atuh abah naon hayang disunatan abah oke geus boga duit kabit nah da disunatan mah lain ku duit ku peso kudu diburuhan nu ngeureutna teh teh ku abah keureutna teu becus diajar enggak mau kenapa aduh eta ku saruana maksud lo keuleuh aing mah ka maneh teh jadi bagalunyak budak tuladeun anak hirup teh turutaneun anak ngan ngabegal we jeung ngabegal
dibuat marukana mau adoraka anu kitu teh sedih naik da jeung nyana deui atuh jeung ngabegal mah abah kieu usaha mah ye kumaha ini ke tempat parkir motor turun nyokot hiji oh eta mah teu haram henteu teh mah ngan digebugan wungkul alah ngabodor anak aing halus budak teh geus anak-anakan geus senian heeh wah betok bukna halus mending dagang kangkung abah halus teh sabeungkeut saperak oh ini mah mahal 2.500 batina saperak 2 perak kumpulkeun sok 3 juta beungkeut we sabaraha sapoe ku abah geus 3 juta perak lamun payu mah dedet we atuh paksa ka jelema jual paksa nu teu meuli dagor jeung jebatan ngabegal mah doraka teh tapi dabul teu payu wae dahar ku sorangan sugan we atuh asam urat kaituna aya asam urat teh jang beunghar oh insyaallah atuh aya kitu mah heeh bah naon alah naon saya alah-alahan abah buru-buru bah naon hayang motor abah cucungik sia coba selain-lain nepi ka lahuta emangna motor teh barang murah buru-buru abah melukan roti gablek duit di mana aing bang iridit bah teu gablek uang muka buru-buru abah mau ke setoran saya teh kumaha teh abah buru-buru abah aya naon tah naon teh sia murucut tika tadi aing hayang motor teh budak teh hayang modal murunya si goblok nah atuh nyebut ngiridit sia teh bete ieu beteng uing ngiridit abah nyalingit goblok be nepi ka kitu-kitu anak-anakan abah naon tahu naon nu bau ya tahu campur jeung tai maneh lain tahu buruk lain tahu naon atuh tahun tu maneh coba jadi mengalujak budak di mananya walungan anu jero tadi ada di Lebak sebelah kidul nyaan aya dinya ayar aing dek ngojay teuleum aing 3 jam mah nya bari bawa budak heeh nya terek maehan budak ya oge montong neraka bari dak ya ieu tongong aing kapodolan bawa ka cai ka itu kan bae ya naon akan itu di sauran hare-hare wae jauh kene sawarga teh wah tebih atuh akang kare kena pikir perjalanan ka sawarga luar biasa rumitna mimiti keanehan geus karasa ti ayeuna ti ayeuna kan dibekalan buku bapak teh teu capek teu lapar teu hanaang oh kitu eta geuning wah luar biasa aya barokahna geuning eta ti kolot mah luar biasa ieu pangaruh kolot matak kolot tuluy sumujud kitu lah naon geus karasa keanehan keajaiban ai siring hanaang teu henteu lapar henteu kaeta teu karasa haus bapak urang teh nepi ka bawah dinya sa urang teh proses ka sawarga teh nepi ka kieu ieu ieu teh karek saparapat teh acan proses anu model kieu teh can ngaliwatan jonggiri salaka ta eta wah tempat anu tiis luar biasa eta anu berat teh mudah-mudahan lancar mudah-mudahan we Kang
naon jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana anu bisa nincak sawarga tersangka wayah manusia sugane atuh urangnya kahareupna mah jadi jalma anu mabrul amin ya doana we dijarahkeun dewek ka sawarga tempat suci sekalian umroh kan luar biasa romantika kehidupan alam dunia duka seorang gua kangnya Kang pasang surutna dunia bener naik moduna dunia paingan eta salah sahiji katerangan ayat-ayat pangeran laras kumaha unikna cing kumaha unikna eta ayat naon yen ieu dunya teh ruksakna ku leungeun-leungeun manusia boh di daratan di lautan ku polah-polah jelema nya kan sagalak-galakna ge maung bayangkeun ku si lain nu dihakan ngan ukur semet daging tapi jelema euy kumaha jelema Kang bebetian dihakan membuahan dang daunan diremus membuahan beak bubuahan pon kitu deui lauk domba hayam rakus dulu cangkerek di dahar eta nu kacida mah aspal jeung semen lebih ka beak tah eta leuwihna teh euy aya kelebihan di kagetan we tuluy matak sampurnana jelema teh kitu bener sampurna lamun jahat leuwih ti sato eta bener oge teu kapalang leuwih di ti sato leuwih eta tah leuwih aya we kaituna sampurna dina jeroning sampurna artina bisa nyampurnakeunana insan kamil mukamil kaituna euy eta teh ieu tahapan ilmu ieu oh nyata kitu tah eta perjalanan ka sawarga ngan jigana dina praktekna mah euy moal kuat kumaha apan aya doa ti kolot nyapang doa dibekalan ongkoh lumatak ulah mang deui ulah ragu-ragu deui dina nyeng hareupan sagarupa pasoalan anu sakirana bakal ngabatalkeun kana perjuangan ulah cangcaya teh deui ku kitu teh mah duh sorana wanita cepel ya pi hujaneun gitu lodo atuh lodo deui euy lodo sorana manusia naon teh di mana suka teuing mun urang mareret atuh mun bejaan gawin gitu iya teh neuleuh nyaho mun dilawang mun lawang dewek ti keburu sana gawir beteung mending ngadaradad pasti teh untung eueuh waduk moal aya dirinya mah aya sorak naon betenya heueuh pika keungeun manusia banset teh nah tarik-tarik teuing banset teh make pengeras make sistem eta bangkong korodok aya bontong ieu teh nu hejo teh geuning bangkong catang bangkong rek dalang ulah kaget manusia aya ku kabeneran poe ieu aing aya milik aya manusia aneh-aneh teuing rupaan jiga receh eta anu tukang pon kitu deui karunya eta malaikat geus dina tak-takna nganung harti asup ka ieu tempat bakal jadi mangsa kula hei manusia geura samad inung bapa tungkul kana nyuku tangah kasadapan lamun maneh hayang salamet hayang hirup langgeng kudu mayar ka kula hei manusia
lah wes ya. Kumaha lamun nyeureud. Amekeun ke. Wah, beres. Gusti Doh, tersangka urang anjog jeung kebon cikur. doh. Cici kebon cikur cenah euy. Ye, kucap ieu cieup geuning. La ilaha illallah makhluk teh geuning. Aduh, jin kafir jigana. Jigana tai garing. Manehna jin kafir mah. Heeh. Eta ku araraneh bebeungetan. Araraneh teh ieu dunya aduh. Doh, Asa teu umum eta bebeungetan pika kitu. Sugana tai garing. lain buatan Allah. Rarasaana teh KCP mulai ya. Pada manehna leuwih ti akang. Kade ulah diheureuyan kade Kade ah nu kitu. bisi nyiwit. Bisi ngetrap. Aya nu kitu aya ngaranan. Ya aya atuh naon ngaranna? Sarua. Aliennya. Nah, alien jauh-jauh teh sarua jeung siling bisa ngomong bisa nyambung. Manusia bulan, alien mah. Ai kadaharanana sarua jeung aing. Atawa sarua jeung lauk kroto. Ai di dinya naon? Aing mah kadaharanana atuh ngamenak aing pinang baneng. Aduh, bilang badan. Berkualitas bergizi aing mah sangu nu pulen. Unu bulan jeung gorengan. Sia mah paling oge ti kotok. Lain tengah hina akang menilai. Alus perkiraan. Kabatur teh bener. Halus perkiraan anaknya. Putih kotor. Mana tai muning. Mun manehna teh muning garing. Bisa jadi. Naon? Maneh ka kananana bejakeun aing make jopulen. Oh, jokulan. Lamun dina kendaraan mah aing metreuk, Nah, beres. aing kuring sia mah teu gablek mobil. Aduh. Ayang dari dekat. Lamun dina imah dewek mah hotel. Hotel. Ari aing kacilingan. Aduh setan. Aduh, aing jeureun ku batur mung. Nama varian ambas. Lamun dina baju aing mah jas. Aduh. Ari aing teu gablek baju. Nia jadi make mau. Oh, ngalawan. Hei. Ngaranna saha sampean? Nah, ngaran maneh teh. Mau dibejakeun sieun di puasaan. Ceng nang gatuh. Ulah akang mah cantik bisa dipalet. Aya teh tukang Gata pelet. sieun di pelet. Emangna aing teh bogoh ka sia. Kebenangan diri. Aing boga gerayu lipan setip gede teh. Aduh, Keur naon? garinggem. Eta beungeut beureum kitu abis sakemar duanana beureuman. Anu hiji deui non teh. Heeh. Garinggem teh. Ku naon? Lipan setip gantina galinggem. Luntur. Atawa duling dem. Bisa dihakan, da percis rambutan. Can usum rambutan manela. Heeh. Mane abus kata mati dina harti. Yakin maneh kudu jadi mangsa kula. Boga duit sabaraha? Kayaknya tak kuring mah teu boga eta sia dina saku naon? Udah eta Aya amplop. kaciri eta tuh akang. Kadek lalapkeun. Lalapkeun, linol atuh. Montong diasupkeun deui sia. Kadiekeun buka. Aing ge nyaho sia cek katanya. Aduh, eta apalan buta. Cek naon? Cek cok. Datan nirata ngademan. Oh iya. Datan nirata ngademan pakulingan rana. Pakulingan rana. Alah nuhun agan abdi teh meni sayang kiih hayang naonna bieu. Untung aya agana. Duh, Datang jeger ye. percaya kan dia grup. Tah araheun mah ieu tah aya tah boga duit hayang duit sabaraha. Nah, dirinya Saha maneh satria? pikaan dirinya mah. Saha maneh hei? Penggawa. Ngaran kaula kerincing wesi. Wah, eta iya. Saha? Kikirincingan. Wah, Kerincing wesi. Kancing jaya. Kancing cetet.
si anjing ngabala rodor eueuh kancingan Gila Kancing Jaya Badalungan Badalohor Allahu Akbar Halus nyambung ngaran sampean Badalungan Surya Pringga Surya 16 mending jaru bajiga ai mana nu tukang gentong atau minak jinggo Badalungan sampean Surya Pringga Bayu Putu Bima Putra Bima Ungjila ilaika wa ma ungjila min qablik wah tong kemana karep atuh ngomong teh nah can nepi kana wabillahi roti apaleun yang apaleun kan pan ka itu teh hum yukinun apaleun kungsi ngaji mun teh jelema teh pasti teh Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Randa cekek naon sia teke naon bete eta payun dora kumakan bieu naon sia oh anu pe ieu Arimbi Ratu lain maneh mah besok itu jauh-jauh waktu lain sok sia ngomong naon simun Arimbi Gagah lain gemes lain gitu sok sia ngomong naon Arimbi Sakti lain alah ai maneh teh wah lain gitu lah kadang sok sia ngomong naon Arimbi Mandraguna lain jauh-jauh ai maneh lain Arimbi Panggagahna lain babasa tuh kasih itu tuh halus sebut bebal Jadi amak aura. Kudununganana dicarekan puas. Nu ngadukung manehna puas. Sia deui mun nu ngadukung ka aing teh. Jawala. Pisan bela. Oh, pisan bela ka aing teh. Ni era aing kudunungan. Ka era aya. Lamun sampean rek ngaganggu ye dua jelema ye. Dina harti hayang saling karepan jeung kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtam Negara ngarti sampean. Ya. Sampean lamun ngaganggu kaula. Dina harti hayang saling hareupan. Jeung kaula salaku lurah Pagaden. Lurah Tamtam. Mana we ngomong teh. Lurah Tamtam lurah Pagaden. Apakeun wani marangaku sadaya. Ora wani dening apa kulanang. Ora iwelang. Lain pikagileun dununganana nya ngomong teh. Eta uyuhan daek boga pawongan kitu dah. Uyuhan daek gaji. Untung sabar dudunganan. Daek aing mengukut pawongan kitu asa parabna we tai. Bagi peri. Awas ya ku aing. Tingalikeun ku aing sia. Lain ka ngangap naon. Tingalikeun naon goblok. Ngancam sia teh aing. Lain ngangap naon kakak. Dibongohan keur hees ku aing. Da sia teh aya heesna. Dek di kumaha bool sia diurekkan ku aing. Wah, geus rada jeung dikait kenyang bedopan ka kait. Tentong. Ya. Anjing. Wonten ngaburu sud. Wata seseiteun Jeung pejit. Naon sia teh? Urek busi ngait kana pujit di jero.
iraha alah si tutungan jamna gitu Oh, asalnya we. karena tuh pirang ngalaan urak nina bool kumaha euy talikeun kana tongong truk tuluy ke truk digas ku supirna jadi tapan ka bedol maneh kagusur pejit nangan keluar Beri asalnya. moga gusi ulah kaalaman banget Oh. Ulah ka. atawa yang lesot menaik karena tangga kalapa tak urak anu amaya-amayana talikeun kana barang bang Oh, benar. tuluy ngagajeleng ti luhur Muat ini. pan ka bedol pujitna teh keluar nu ngagantung teh pujitna wungkul astagfirullahaladzim Beri asalnya itu. atawa ngakan karbit Oh, benar. Banjur ku cai. lu nginum pan ngagolotrok sunut tina sungut pan ngabeledug mung serat pijil jeung pejitna di jero teh kosong tinggal anjing Ya, kasihan ya. lalinu mata kelalinu teman-teman Badalungan Gatot Kaca Gatot Subroto maju kurang ajar buktikan ayo orang kebat ya kepong wah kuat jelema luar biasa woi woi tas Kulungkang kolongkong hebat motong sudah datang aing kagok gelut jeung begini bantuan aing Kade akang ketemu nih ngejo ngajaga buah anak aing nu leungit inget banget berja legit kenetik irungna di depan aing mah kieu ya belenu dari tete irungna teh karek nengtet buah-buah iya buah-buah ieu anak aing kade atuh bisi tuh lamun heuh teh mah pangih deui aing jeung anak bari jeung kayaan rek gelut nah kumaha riwayatna naon teh Oke ngomong gitu pangnalangit budak pamajikan uing teh ngajuru ngajuru heeh sasar tak budak geus 3 tahun teh leungit tak irungna teh panurun ka aing kieu ngan anak aing marada nyolotot tah model kitu ngan karek nengtet diteteangan ka itu ka dieu kapangi dina got Allah lagu geus maot Allah di ruang boa maneh hirup deui anak aing bawa naon maksudna teh jika anak aing nu modar maneh ngaranna saha Agnes Monica lain namun gitu mah oh lain jauh jika ningali naon
bukakeun bujur lanan da aya tanda anak aing mah dina bujurna cing hayang nyawa tingali kali heula di kuburan dikubur modar anak sia lain aing kitu panginten atuh pamikeju mah tadi nama ku aing teh dikukut maneh teh geus dikukut dek diracun woi ya Kapek kumaha sia hampan aduh woi di kaos kocan kayak ngai ngepotong tuh urina gitu teh woi nah gitunya lah ya woi ya marukana kumaha pakai maco lo itu kade mendiri nek jam kali dia atuh tah didinya jam mendiri nek jam anjing sia teh cici ka mana bieu goblok kunaon aya naon pokok kalalaki aya naon atuh gay sia gay gobloknya aduh setan alah ampun ya lo sia modar sia puas karena gorong-gorong katanya panuju sia karena gawir tuh alah tulungan ya ngeun aku kupai teh panggil modak lihat awas wes lincah gitu sih goblok yang lingas ayo usik ya usik kapengkek sia hawa angin sia ayat dah kade baru kena benang boleh buru kan aduh bisa aduh bisa ngagilak na so kaleret aduh ih unilinga si anjing cok sia woi Ngala goblok naon dah beungeut aing ngana tai muni ngala akan ya Anyaan pika gede heujeul mah teh ya. Marukana woi. Pek anjing pek. Setan deh. Ya.
nafsu teuing jadi anjing. Nafsu teuing teh. Geuleuh aing. Lebih kaleles. Liur aing ieu. Pasti nyai mah. Bagi beak teragana kan. Noh, sia udah. Kumpul ke taraga heula tuh. Maksakan maksakan mana itu teh tuh beak taraga Parah ya. Aduh. Anjing bejakeun sia ka mah kade ngumpulkeun teh bomohna teh aduh api-api teh kumpul ke taraga teh ada keren ada beak puas anjing montong ditulungan anjing. Hop segerap purna dewa enderahikan nafsu gila-gila ya nafsu gila-gila ya kiri lusilan paingan kiri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tesaka sarabok sabarang nyamuk iya rasakeun sia lajeng wae Raja Bega doh iya meremkeun panonna rep sidakep sina kutual mata di babahanan catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa iya ngedalakeun kesakten lir malam tumraping api doh saciduhing mah teu sakacaping nyata hence nyaeta ngajadikeun angin barat taliwawang iya aya angin puting baliung muter turta Gatot Kaca kasapu ku angin tepat kejadian anak Gatot Kaca kasapu ku angin doh iya anehna teh asta jiga dawala mantep loh agan astagfirullahaladzim eta angin sakilatuan angin puting baliung agan selamat agan biung di berang-berang kemana kumaha nasib geus kieu ye junungan moal teu disiram aneh di wae anehna
iya percaya Monya Gatot Kaca kasapu ku angin ari aing henteu duaan. eta Ayo pengerti. keajaiban ti kolot teh mah Tah ieu anehna teh deui. Bayangkeun ku sia. Palingan ceuk bapa baka mangih keanehan-keanehan anu luar biasa ke di jalan. Iya bukti. Bukti di kolot urang teh lain jelema sama Sampun. wah nya maca kolot ti kajauhan mah ayeuna katempo nya geuning Semar teh euy. oh lain jelema sawanea atuh Iya, awas dengan hati-hati musuh. Hebat mana teka sapu ku angin. Aing dia tidak muntang karena saya gori. Iya. Penastik kersah yang tumampara. iya iya Astra jingga oge kaget ku ayana ieu kajadian. beres Araraneh anu kapenak di satengahing marga. dah Atuh ieu denawa di jamak leungitan pelwi hilang tanpa kerana. iya iya Jang ngelek jadi lurah togog teh Jumantri. oi bak atuh naon lain gebau Mitoha goblok. oh mitoha kang teh Nanaonan ari abah ieu teh. Di kampung Bang. Wah, jadi manuk puyuh. Lain puyuh goblok mitoha aing. Sia teh. ih Udang mang. Duh. dah Itu sangka cepot. Kejadian anu model kieu ararane. Luar biasa. ararane kejadian teh Nah, naon ieu teh maksud tujuan mang teh? dah Sedaya-daya ieu yakin ieu teh ditugas ku bapa maneh ieu. Ante kuring balik ditugas ku bapa kuring. Dek kasawarga kuring mah dititah ku Batara Kresna. Dek nepungan hiang otipati jagat nata nganterkeun surat. Kula apa? Tapi maneh dibekalan ku bapa maneh. Henteu teh dibekalan. Wah, moal pati-pati bisa mukakeun kedok kaula. lain apaleun kang Tak mungkin. Aya teh dulungan kuring moal naon? Sebab manehna bakal bisa nyalametkeun dirina. Nya. Hari ieu emang nanaonan kikieuan. Sebab dina danget ayeuna teh uing teh keur ngadaguan kereta api geuning eta disada. dah Mun itu nyambung jeung lalakon jeung dehing sadenge-dengena nya euy. nah makanya badalengan Kula teh ditugas cepot. Ditugas naon ku saha? Ku Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Ditugas naon? Nyaeta pikeun nyekel ieu cupu Manik Astagina. oh eta bukan Secara teu langsung kaula teh ngajaga ieu pusaka ieu cupu. Lu. Cupu ieu teh naon? Teuing naon resina mah. dapan Ngan anu penting ulah lepas tina leungeun kaulangan ieu kaula geus kabuka ieu. Nyaeta ku anak Semar Badranaya daek teh daek ieu maneh tugas ti bapa maneh. Henteu kuring ti Batara Kresna dek nyeun alasan naon bae oge. Ngan dina lebah dia ieu cupu bawa. Keur naon? Pokona bawa we. bawa we Sakitu kula samet dieu. Geus teu loba omong. Sakitu engke bakanya heusi maksud tujuan maneh. Tujuan kaula. Tak itu hampura permios cepot. dah eta gitu Naon cing buka cupu naon teh? di jarona naon teh Moal kitu di jerona berlian euy. oh pek teh berlian barak bagus Lamun heueuh berlian sacupu ieu sabaraha eun leuh. wow Meureun 3 miliareun mah.
bisa aingin gedong. Atuh akang Hayang pindah ke Marga Ayu Raya. bisa kembali angkot. Hayang boga WC anu bisa ngabijikan pedut nya kudu segede-gedena. Tukung si dikejeunkeun. Cita-cita lebih keluar gitu. Sing sok buka naon tetena cupu teh. Teuing. Sugana tuh pemilikeun. Pimodaleun. Nya Sugan we atuh teh nyaho milik mah. Sugan ke pecakan kayaknya. Udah buka, heeh. Buka. sing derak-derakkeun hayangnya. Dari derat nih euy. Heeh sing sok. Puih ke. Cing. Minyak. Aipek teh orai sapi. Sok kitu lah. Atawa orang Aipek teh kitu. Atawa orang dangdut. Aya kasieun betul teh. Ya orang Sok atuh kanya Aisyah teh jeung sudan wae atuh. Nyaho aya borangan. Borangan setan. atawa orang samsa. Atawa di jerona teh emas. Karone. Gua yang kurang bukanya. Atawa orang samsa. Di kurilingan hileud dawala. Sok kitu dawala. Ulah lain sieun batu. Hileud orang. Kusi lain kayaknya bukanya. Kenal sieun ku hileud baheula aing kungsi Kaligata. Kali Iya. Aduruk. Aduruk gereja. Sing atuh kukuring teu wani mah. Cing. Kadea. Aipek teh euy alien huntuna teu gelede we. Urang pukut teh lebar. Luas. Kukut teh halus. Atawa biji tangkorak ye, tangkorak jelema hirup. Urang salabarkeun. Mayit saha ieu tuh. Kitu pan ibadah. Aya eta teh urang mana-mana tangkorak. Ibadah teh. Oh baheula na kuring teh nyok-nyokot eta warisan teu beunang tuh cokot di Gunung Anu. Berlian aya sakintana. Sugan naik. Ingat tuh ku aing mukana. Bisinya bener ya. Aling. Ai piduiteun belah ku batur. Logodor teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing pi rezekieun. Logodor teh nya buaya nu gede. Buayana leutik. Leutik sagede cak-cak. Alah. Pan ngagedean. Henteu. Lihat di Paraban. Henteu dolan teu. Lihat di Paraban moal. Sabab kaburu dijejak. Buayana teureut ya. Buaya. Aipek teh kunti anak. Why? Nggak begini. Sieun beurnya. Sieun. Jonolo teh sirahna wungkul cepot. Cika ningali kanyut maneh. Spek ku si lain. Borangan ada kecil aja itu. Saking ngali TV udah borangan. Ayo dilahirkan Pak Jumaah mereka nama tapi borangan. Tapi sieuna. Pak Jumaah nah dia tetek banjir. Ayah wajib jawab bener teh. Tapi jawab tapi sieuna. Penasti kersah yang tumampara. Doh, iya. Barang ieu cupu muka turubna anu dijerat. Doh. Ngadak-ngadak astra jiga dawala oge dugi ka ngajengkang teu kiat ku serab-serabna. Iya ge. Aya cahaya anu mung serat tina ieu cupu. Doh. Cahaya papat warnane putih kuning abang ireng. Iya ge. Wala. Dina opat cahaya Doh, iya. gulung galang jadi hiji Beres.
nugi kanggo wujud hiji makhluk kasep ngerempereng kone Nursah ya sesekar ningwang Nursah ya sekar ningwang Sahaya kilang kumilang hilang hilang Nursah ya sesekar ningwang Sahaya hilang kumilang Watak aji danar-dana alah dawala serap cahaya naon nya cekuring oge Cahaya naon ileud orok teh gede-gede teuing mending ngeburisat gitu mau lah cingkanya nepi weh doh naon jo pasang Jok pelit benaun teh. aduh nah jalmi mana tinggal ya dokter nah naon katinggalina disebut dokter alah Jadi cing tanya saha teh kenang teh. saha den isi keluar ngaran kaula sumu ngaran kalau teh Bambang Sukmadewa wah Kusuma Bambang Sukmadewa Kusuma jenis kelamin lalaki laki-laki hobi nulung kanu butuh nalang kanu susah tempat tanggal lahir di dia bieu alah karek lahirnya budak ayeuna mah karek lahir oge jo capetang ya kenya tadina teh beuki daging atah eta teh Bambang Sukmadewa Kusuma putra saha kaula teh putra salira Allah anak kuring nah saha indungna ieu cupu horna datra heureuy jeung cupu sing kuring mah tong sututuringan kitu kumaha mun indung barudak timuruan tara kekelehean jeung cupu akang sabara ai ieu ka dieu nya bapak kaula teh duanana dola ai tadi cupu sakali ewang jeung si lain nyao sugan geus ulah cekcok teu kaharti anu penting anjeun dek ka mana bade ka sawarga ulah dek naon ngajajabkeun ieu serat ti saha serat ti Prabu Batara Kresna keur ka saha ka Raja Triloka nepi ka teh dek ngajedog gitu di piwarang ngajajapkeun serati Batara Kresna tidunya keur kangge Otipati Jagatnata cikan mana suratna moal kade anu patuh kana janji bisa kaula ninggal seratna moal dibere duit ku kaula tong sok ngolok kitu seuing lalaborati dek nyilakakeun sakira-kira eta duit leutik montong kikituan lamun gede teu naon ngan gelut heula ai gede mah ai jeung saha jeung guring halus pageuh hartina anjeun teh jujur kana naon paha benar amanat anu geus ditepikeun ku Kresna kasabean kuninga kitu ka Kresna ai apal mah henteu lamun kitu sarada anjeun ka sawarga yuk bareng jeung kaula Ada kang geus ngarebut. maksudna naon pokona bareng we jeung kaula
jalan ke rebut nya maksana pokoknya barang maksud jeung tujuan mah eta mah urusan kaula kudu sarua jeung kuring maksudna tuh maksud naon nya surat lamun hayang samaksud eta surat kadeukeun wah eta kade cing istiqomah si bageuh jejeg anceg ulah ungut karinduan ulah gedag kanginan awas cilakana jelema teh bodoh poho balanga dunya akhirat betul dileuwih atuh goblok kudu patuh kana janji teh kana amanah bodoh poho jeung ngarepereng koneng ya kaula dek milu lamun kitu carana urusan didinya kuring-kuring sewang-sewangan we nya atuh teh naon bisa kaula nuturkeun sampean ayo teh naon kan ulah loba omong nya jeung ulah campelak ka dewa pamali nya teu naon kaula rek milu teu naon nuhun adalah tapi panggang ulah pada deukeut geus kumaha mun disaka dulurna ieu dina maksud soalna ieu ayo lah ayo amanatna teh bener-bener kumanehna dijalankeun hartina teu ungut kalinduan teu gedag kanginan nepikeun surat ti jagat raya pramudi tapikeun hiang ti pati jagatna sumuhun ki kan kaula gerek nyakian nepi ka mama sobi tuna lampah eta doh iya carios di lawang selama tangkap leres balau patau-patah bala penjaga lawang selama tangkap iya kasumpingan astra jinga dawala sampurasun rampes aya urang dunya itu leres urang kasumpingan urang dunya Muriling di jalan pikir Sedait malir Melang Dan rekalan Sisi dan mana sampurasun rampes kebalik
muncul aku elamu dirina sugih pangarti lara-lara jeung subaha sanajan pinanggi pasti Dia wangunan rene kakak dia lengeran Prapta dia wangunan rene kakak dia lengeran Wilujeng Sumbing nuhun ulat nuhun sareng saha mung dua aneh dua ekor bulan mana-mana kita lebih ti dua aya bade ka mana mulih ti mana jeung mulih ti mana bade angkat ka mana naon maksud tujuan kumaha abdi teh sing bade lebet ka sawarga dupi salira kapan kaula anu ngajaga lawang selamat tangkap lawang sawarga atuh kalarasan pisan yeun ya biasa abdi lebet wih sawarga teh kangge sadayana apa nu di dunya teh kabeh awewe lalaki banci eta teh calon neraka jeung calon surga dua we duana ge sanjara radi karek calon yang jadi karek calon anu bakal bisa jadi nu mana aja teh anu bisa ngajawab dijawab kunaon dijawab ku leungeun sungut mah jempe hartina ku jelema anu geus pinuh ku gawe jadi teu lobat saur tanpa bukur teu lobat carja tanpa nyata nu penting mah kanyataan nyaeta ku gawena nyaeta loba amalna semuhun ngartos teu rada lawang sawarga teh nutup tapi muka lawang sawarga teh nutup tapi muka maksudna seperti anjeun dek numpak kendaraan numpak bus buka tapi nutup eta teh lawang bus teh nutup tapi muka nutup keur ka jelema nu teu boga ongkos tapi sanajan keur nutup pasti dibukakeun da ongkosna boga geus boga karcis jadi ongkos teh hartina aya di anjeun jeung kuncina kunci sawarga teh aya di anjeun da keur anjeun meureun di dunya geus ngadenge anjeun
yen Allah moal rugi lamun manusia teu ibadah jeung Allah moal untung mun manusia getol ibadah sabab anu bakal kena kurugi jeung untung teh maneh-maneh kene di maneh ku maneh keur maneh si goreng nu di dunya teh calon neraka wungkul heuh jeung calon surga duanana ge pancan aya nu jadi acan calon ngaranna ge dina alamna ge pan alam barjah alam wah itu teh mahsyar barjah nepi ka hijabna ni sahabna di nonte di timbang cari timbang bener bukan ni hisab tadinya teh jadi konsina teh aja dikuring iya naon konsina bisa ngajawab nyaon pertarosanana tadi geus nyarita eta teh keur manusia sawarga teh manusia nyaeta manusia anu bisa ngajalankeun rel kemanusiaanana teh sawarga teh iya jadi nu rek ditaroskeun teh manusia tuh kuring rek nanyakeun ari manusia teh mana so kapan ieu tama irungna irung iya eta mah dadana manusia heueuh nya ieu leungeunna leungeunna dadana beuteungna kulitna dagingna tulangna atina jantungna pejitna sukuna na wungkul geuning nya heueuh ai manusiana mana uluh jero tayu oh di jero cing sok korehan kalah modar zamane dibongkar ka jero yang panggih jeung manusia Astra jingga bingung dina manahna nanging emut kana purwa daksina purwa marang wiwitan daksina wakasan emut pangbekel ti Semar Badranayan meredih dina manahna agungna kakresan nu kagungan supaya dilancarkeun kuring hayang jeung hayang panggih jeung manusia kumaha carana gampangna hayang panggih jeung manusia ieu tingali pagaweanana cing sabab hayang eces jentre ka manusiana teh tempo pagaweanana sabab setiap aya dat sifat asma apa dong pagaweanana we mode ka pangeran heeh pan Allah teh jenenganana asmana datna laisa kamitslihi syai'un sifatna Rahman Rahim apana kun payakun jadi jeung ngarajararadi manusia oge kakasih teh ngan gaib barang nama itu dah jadi hayang panggih jeung manusia teh panggihkeun apana pagaweanana apa teh pagaweanana kumaha nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngaudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun eta sifatna manusia wallah nyaeta buktina dina gawe lamun pagaweanana geus kitu eta teh geus yakin katemong ti dunya keneh oge eta jelema teh calon surga doh didinya bakal jadi ahli surga